Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Anisa Nurjanah sareng ieu rerencangan abdi. Wasta abdi Yanti Ariyanti, Wasta abdi Marsha Astrianti, wasta abdi Fitri Supriyanti, wasta abdi Hausidah. Abi sareng rerencangan bade meraktekeun cara tandur dina tatanen Sunda. Sateuacan bade tandur babut heula. Babut teh nyaeta sebutan pikeun nyokot siki beas anu tuluy di talian. Saatosna babut dilajeng kana kagiatan tandur. Tandur teh nyaeta proses melak pare di sawah. Ku cara melak pare pindah ka tukang nepi ka jadi tandur melak mundur. Penanaman mundur ieu dilakukeun kusabab proses penanaman henteu ngagunakeun krep atawa garis anu dijieun pikeun nempatkeun siki pare. Tapi cukup ku cara ngukur dumasar kana rasa panineungan ningali katuhu atawa kenca pare anu geus dipelak samemehna. Sedangkeun siki pare teh jenis pait kolot anu dititipkeun ka karuhunan pikeun terus dipelak nepi ka ayeuna. Ti proses tebar nepi ka waktu penanaman butuh waktu kira-kira 70 poe nepi ka 73 poe. Lamun ditilik jeung dibandingkeun sistem tatanen modern, tatanen pare tradisional sigana teu efektif jeung leuwih pajeulit dina hal pagaweanana. Tapi ieu adat anu sok nyimpen lambang jeung harti di tukangeunana. Kagiatan melak pare ieu mangrupa tradisi karuhun anu masih keneh dilaksanakeun ku warga kasepuhan minangka titipan budaya anu ngan dilaksanakeun sataun sakali. Dicekapkeun sakieu ti abdi sareng rerencangan. Hapunten bilih aya kakirangan sareng kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.